Atau ngalamun wae atuh. Bising kasupan setan kira. Ada luas wae. Didinya setana ngaganggu nu cicing. Kunaon atuh sorangan wae. Iya mah kenis we, kedebur gawe. Daripada sepi urang tatarucingan yuk urang boga tarucing nu hade. Tatarucingan naon? Iya naon bedana orok lalaki jeung orok awewe? Nya jenis kelamina atuh. Kan eta puguh geus beda. Emang bener eta jawabanana. Tapi kan ieu mah tatarucingan atuh Sep. Naon atuh? Bukna. Salah Sep. Emang orok geus bukan. Terus naon atuh? Taluk. Nyalah taluk cing naon? Iya Sepnya iya. Ari orok awewe mah umur 2 tahun teh geus eureun nyusu. Tapi lamun orok lalaki mah sampai kagede ge nyusu keneh. Sok we jadinya oge pan nepi ka ayeuna nyusu keneh. Sok sia ngaku sia nya. Ngaku. Nya. Masih kene. Kadang-kadang pada berjembudak. Mereka mana ngarusuh kitu Sep? Tong ribut. Urang rek nyumput. Nah naon nek nyumput di dieu Sep? Pan kieu. Urang rek nagih hutang ke si Adul. Ngomong nama saminggu rek dibayar. Ayeuna geus sabulan teu mayar-mayar. Urang ka imahna. Eueuh. Ditelepon teu diangkat. Di SMS teu ngabales. Di WA oge tara ngajawab. Oh, itu Sep. Cek tetangga mah nya cenah si Adul teh sok nyumput. Nah naon hubunganana dirinya make jeung rek nyumput segala rupa. Nya pan tadi teh si Adul teh nelpon rek ka imah rek mayar hutang teh. Oh, itu. Tah ayeuna urang rek dibalas, urang rek nyumput. Cenah karasaeun oman. Aduh. Cek. Naon dinya ngareulewas wae. Eta bejana pamajikan maneh maot di rumah sakit. Nu bener. Aslina tah. Ulah ka mana wae ngomong teh. Bener aslina. Cing jam HP teu deung. Idinya make jeung rek pinjam HP segala rupa keur naon atuh? Sok we minjem heula sateung deung. Dek update status Facebook. Astagfirullah. Aduh, nya dari kieu beuheung Aduh. Keur naon isu kene geus moyan mang? Iya nyeri beuheung sugan we kahanetan mah moal nyeri teuing. Naon mang kitu? Tadi udang sare jol ujug-ujug nyeri cigana masalah bantal. Nya ada kitu jalma mah. Bisana teh nyalahkeun we. Nyeri beuheung wae nyalahkeun bantal. Nu puguh mah di dinya we mang. Nu salah sarena mah di dieu ge apal. Suku nu di bantalan ari sirah ngamai. Tong hilapnya like and subscribe komen di Kancah TV Stasiun Cihu.